Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi pamirsa kaum dangu, mangga urang teraskeun deui ieu carios dongeng anu judulna Tepungna Tilu Jawara. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana, mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kesehatan. Kalayan ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel ku cara like, comment, sareng subscribe-na. Ngahaturkeun nuhun pisan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabales kana kasayan palawargi. Mangga urang teraskeun ieu dina bagian anu ka-8. Wilujeng ngadangukeun. Pamirsa kaum dangu, mangga urang teraskeun bagian anu ka-8. Kacarioskeun di kampung Narengtong Bada Isa, 5 urang jawara pating corelat meru leuweung anu jarang kasabaku jalma. Leuweung gerot anu saurang manggul awewe dina kaayaan di talikung. Anu liana manggul gembolan meunang rarampok. Sanggeus nepi ka jero leuweung, dimaanana barungah lumpang ngagardi gerek muru leuweung garangan anu dijadikeun padumukan para begal anu dipingpin ku Badar. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana, korosak aya sora anu ngorosak duloh anu jadi pamingpin rampok surti. Rag manehna eureun dituturkeun ku anak buahna, rungah ringeuh bari meresat bedog. Teu kanyahoan ti mana datangna, ujug-ujug ngabedega si satria tergos hideung hareupeun duloh. Saha si laing? Tanya duloh bari mesat bedogna. Caca gue pak, cek anak buahna saur manuk. Sok maju kabeh, kagok saurang-saurang mah moal seubeuh, tembal si tergos hideung. Bangsat. Duloh narajang dituturkeun ku anak buahna. Bedog pating belesat hareupeun beungeut si tergos hideung, tapi eta satria teu robah. Ukur ngagilekeun sirahna, 2 dampal leungeunna kawas anu keur ngepretan sireum. Musuh-musuhna pating carengkang. Habek hurup si tergos hideung nahan cacareha musuh anu atuh sababaraha urang musuhna pating jarengkang. Ningali anak buahna teu walakaya, duloh ngagajleng bari ngahembatkeun bedogna. Bedog duloh ngalayang rek nilas kana sirah lawan, tapi ngan sakocepat eta satria newak pigulang leungeun duloh, terus ditarik satarikna awak duloh nyolontot disampakeun tuur dipake ngahanca carehamna. Tobat! Duloh ngoceak bari disusut nyium tanu. Gubrag wanoja anu dipanggulna dipurageun, jeung manehna hudeng deui bari masang kuda-kuda. Duloh ngaluarkeun jurus andelanana pikeun ngungkulan musuh. Manehna narik napas rek ngaluarkeun tanaga jerona, tapi si tergos hideung ukur neuteup bari seuri leutik. Ya, duloh narajang peureupna namani bangbaraan ngablesat rek dipake ngaremukkeun dada musuh. Tapi si tergos ngadon ngasupkeun peureupna anu katuhu mapag musuh anu keur narajang. Cekok! Peureub si tergos hideung ngahanca cukang irung duloh mani nengel. Duloh mundur bari nahan nyeri anu kacida. Cukang irungna asa remuk. Geus kitu si tergos hideung nyusul tepus
dampal sukuna dipake ngahanca ke kemplong gubrak duloh nang karak bengkang usi beteungna asa murilit alatan dampal suku si satria anu nyangsang dina kekemplongna. Hahaha. Palawargi kaum dangu bari culang cileung duloh marentah anak buahna kabur atuh lima anana pating blesat kalabur arasup ka leuweung. Si Tergos Hideung nyampeurkeun wanoja anu keur kokosehan alatan ditalikung bari ditutupan biwirna. Atuh gancang tambang anu dipake nalian eta wanoja tadi dibuka. Eta wanoja mani nunuhunan. Lembur nyai di mana? Cek si Tergos Hideung. Pangkeren hunyur tembal si wanoja. Antukna si Tergos Hideung ngajajabkeun eta wanoja ka imahna bari mamanggul gembolan raja kaya anu dirampok. Sapaparat jalan dua anana anu ngomong sakemek-kemek acan dina jero hatena ngaguruh rupa-rupa rasa. Palawargi kaum dangu kacarioskeun di lembur eta wanoja anu geus kadatangan ku para rampok harita para warga keur ngaliud di luar. Warga ngarariung di buruan imah anu pangsigrongna. Ari anu boga imah keur balilihan alatan raja kaya katut anakna anu ngan hiji-hijina teh dibawa ku rampok. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Waktu eta wanoja datang diiringi ku hiji satria warga kalintang bungahna kabehanana pating gorowok mapageun anu datang. Neng mawar cenah pating gorowok bakating kubu atoh. Ngadenge anakna salamet indung bapana ti bubur anjat. Atuh anakna anu harita datang diiring ku satria teh digabrug bari digalentoran. Ari bapana harita ngarangkul satria bari nuhun-nuhunan. Pramitra kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Cek si bapa, hatur nuhun Raden, parantos nyelametkeun pun anak. Bari Tergos Hideung ngomong, ulah nganuhunkeun ka uing, nu nyalametkeun tuang putra mah angin anu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Cak dugi ka dieu tepungna tilu jawara dina bagian anu ka-8. Mudah-mudahan ieu carios sing ngajantenkeun hiburan itang-etang pangbeberah kana manah. Ngahaturkeun nuhun palawargi mangga wilujeng kantun kasadayana permios.